Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisi cana cek batur jelema edam. Kunaon dek tah hulang-hulang kitu juga hayam ku cekak. Hayam ku cekak cenah. Sangeunahna we aing ngomong anjir bibi aing ye. Dikaluarkeun bi urang gawe bi euy. Anu bener Heueuh aing bingung. Piraku ya sana ama digawena tidak mengenal wajah pira kudu dikaluarkeun mah da euy. Wajah cenah mengenal waktu. Bekerja tidak mengenal waktu lain mengenal wajah. Ampun teuing. Aing rek kumaha maraban anak pamajikan ieu anjir. Aya lowongan sia hayang teh gawe. Nu bener binya. Oh di ditu di kota. Di kota. Nya coba baturan bibi Perusahaan kamari. naon? Di kantor pos Kantor pos? Heeh. Itu perusahaan pemerintah eta mah bi. Arek. Kumaha gawena? Tinggal nangtung we wungkul bari ngelel nih letahna. Alus geura. Anjing. Terus orang godok kieu nya. Heeh kitu alus kacida. Jangan napalkeun pongko maksudna ieu. Boa ebah. Angger si aja ya geus modalna cukang. Mamang ka mana mang? Tah ke material jelas. Imah balocor euy duh. Digeula kedeung. Naon? Ih pangomehankeun. Subaba. Subi. Dia ya, mang, harai. Iya HP aja yang leg wae kunaonnya. Amang beureun bisa ngabenerkeun. Tuh HP lagi jadul jaya eta mah. Paling ge RAM-na leutik eta mah. Geus mending meuli deui nu anyar, nu RAM-na gede. Amang rek haji laslin. Heeh. Nitip atuh sakalian RAM. Lain RAM kawat jaya RAM HP. Geus rusuh ya. Aing mah alamat mau jadi ieu mah anjir. Baru ganti pentil keneh anjir. Namun kayak pusing-pusing teuing brad. Kieu kuat riweuh. Babari nu kieu mah. Lain babari sia teh aing geus beakna naon pupuk naon ku urang geus dipupuk geus disemprot mah. Aing geus beak segala rupa ieu aduh aing mah. Da babari ngatasi nu kieu mah brad. Tangkal pendek atuh kanyati taek ieu teh kasarna ge. Tuh. Cekel di duwe loba. Di mang duwe aslina aing mah ieu. Pupuk naon? Teu make pupuk brad. Kan ieu mah tempo tuh nya. Sieuna teh. Guys, di lem Korea amit teu lagrag anya hiji-hiji taek ka luhur. Babari ka cida nu kieu mah. Si rahasia ku aing di lem Altecoan eta di lem Alteco. Lem Korea. Heeh aing ge nyaho tah. Cirah cek aing mah ieu bocor tah. Wah, bocor anjing. Cirah ku aing nu di lem Altecoan mah. Goblok sugan anjir mah nya anjir kadu di lem Altecoan. Dari ieu cenah mah. Nah diambil jeung sirikeun kitu Henteu tutumbenan eta bibi berjiblab kieu anjir gaya teh di mana? Ih tos pangaosan atuh Aduh. masjid. Pengawasan. Hijrah meureun bibi teh nya. Nya. Biasana ge nyumput pan aya nu pangawasan bibi mah. Lada keur hayang Kerayang. Terus geuningan batur mah itu can baralik. Pak Ustad oge eta masih keneh ngabamlam ceramah geuningan. Nah bibi geus balik atuh. lah bibi puyeng mikiran Pak Ustad mentak balik ti heula. Ya cek aing oge. Da eueuh nu istiqomah anjing bibi aing. Naon nu dipuyengkeun ti Pak Ustad bi naon? Kieu cek Pak Ustad teh kan ayeuna mau teh mawa amal solehnya. Benar. Ari mah soleh mawa teh mawa amal saha eta jadi bingung. Anjing cek aing. Mawa amal kirusdi bi mang soleh mamawat nabi. Kitu atuh bi konsep nabi mata ge tong geura balik atuh.
Pancan anggeus lamun bingung nanyakeun ka Pak Ustad ka itu. Ieu tanya. Tah baheulana ceuk emak si bibi mah baheulana di pasantrenkeunna kabur. Tah ieu hasilna kieu bi. Gandeng. Ini bejaan kieu tah bibi aing mah ganeng cenah. Jeprowet anjir. Lai kemana maneh? Diuk. Cara cek beja bapak maneh, maneh gering jay. Nya pu gering mang. Deng, tinggi kuat begang kieu. Bimalin begang mang, kan kurang lintuh. Eta keneh. Nah gering naon sih maneh jay? Utami cek dokter mamang. Utami. Naon kitu ari utami jay? Utami ceun. Mun taber weh kitu ngomongna. Da dokterna orang Sunda. Balik lah mang yuk. Kamana di cicing ye, urang kangen keneh. Usueng balik lagi. Cicing. Nya si amang mah bijil ah. Ih modalna calana. Beja-beja kurang mah jay ka balad baneta. Urang sigeunah yang pindah euy ka kota euy. Di kota mah sigeunah betah. Obadahareun tempat ulin deukeut, Brad. Anjir. Sia mah sok tibalik anjir. Yeuh, orang kota oge harayang nama di lalemur ai maneh. Ripuh hirup di kota anjir, komo bari jeung teu boga duit. Ngeunah soteh lamun loba duit hirup di kota mah gejo. Nah naon sagala meuli di kota mah ai maneh. Kumaneh karasa teu ayeuna urang. Salila ieu cicing di lemur. Hayangna naon meuni gampang. Usum kadu atau tinggal mulung urang bepan di pipireun imah bi ebah. Benar teu? Nya. Eueuh dengan sangu tinggal turun ka walungan. Ngalalauk loba di urang mah di kota anjir. Walungan oge geus hideung caina. Maneh batan hideung tina beungeut aneh anjir walungan di kota mah asli. Sok ayeuna pikir kumaneh. Kaleuweung urang mah tinggal mipit daun naon teh Pak anu melengkung teh pakis Oseng. Can kangkung dioseng dikerecek daun sampo kerecek bancet di urang mah anjir geus sagalangeun ayeuna maneh hayang pinahnya ke kota sia mah sok dibulak balik di kota mah mau bisa tatanin merenya euy. nya heueuh atuh di dieu mah sagala urang tinggal ngalah ek naon deui sok bener teu bang babungbu meureunnan bawang pipireun imah ge maneh geuningan loba eta bawang nu kararitu eueuh nu teu kudu dibeli di dieu mah paling ge udud meureunnan meuli mah Tapi orang teh aya hiji deui teh euy can kaulik teh euy. Naon? Melak masako penyedap rasa. Da anger eta mah kudu meuli. Urang beak sabaraha bungkus Brad jang bini da teu sirungan hiji-hiji acan. Kumahanya euy. Ngebelawing deui wae anjir si kehet. Please atuh jual. Pan ieu teh keur ngomong serius meureun. Maneh anjir. Ya cek aing mah daripada maneh eta sirah dipake mikirannya, dipake mikiran melak masako. Cek aing mah mending sirahna dipelakeun heula. Anu kieu teh disebutna sirah jiga kieu teh gagal tumbuh apa eta teh. Pelakeun tahnya dipelakeun, diceboran unggal poe terus make pupuk kanang, pupuk tai eme, tai muning, tai sapi popokeun kayaknya anjir. Ameh tumbuh otak maneh. Bakal sirungan gitu. Sirungan anjir, nah bulu irung manyangan paling parah anjir si ieu. Kunaon eta aja maneh hulang-hulang kitu. Puh ngarahkeun maleuseuh ieu teh beuy. Ngonten unggal poe. Tapi nanti bersinar bae euy aing mah. Mahanya euy. Gampang Jul. Maha
Keremurak bohlam. Dijamin mana bersinar banget na alus gerak. Kemudian paeh bingah kang boh lama. Melag ti koro. Kayak di dahar ku sorangan. Sinar nya kurung banget na.